Heh, dia orang diajar ngabodor sorangan. Dia bodor politik ya. Aya tilu warga Udin, Toha jeung Ecin. Ngobrol masalah kamari pencoblosan. Din, mana di TPS sabaraha? TPS hiji uing mah. Saha nu meunang? Ku si eta 01. Ai maneh? TPS 2. Nu meunang saha? Heuh eta. Si Ecin mah cecengiran we nya. Si Udin jeung si Toha lain hasilna nya euy. Cek hiji menang, cek 2 menang. Ecin tetep seuri euy. Maneh surah seuri wae Cin. Aing mah teu ka TPS da. Aing mah nyoblos nu di imah we. Alhamdulillah euy geus aya hasilna. Nyiram majikan aing. Coba mun milu nyoblos jeung maneh, moal nyiram majikan aing. Eta umur politik saeutik lah nya. Dan nepi ka ayeuna can bijil geuning hasilna. Alah ku si Ecin mah geus aya hasilna geus UO dipariksa teh positif. Ulah taragang teuing nya. Tur nuhun.